security yuk. Dipecat ku urang. Bongana harita. Pas urang keur modal eta security teh naroong we ger hare-hare. Urang ngajar cek aing teh. Omo! Jojo! Omo Jojo! Nya. Naon we? Naon aku datang nih. Hampura mang. Urang teh mabar FF. Turun naon? Kemau mun mabar FF ajak urang. Yes. Ayeuna teh di dieu security euy. Apa lain? Nya. Nah, jadi semua keamanan di wilayah ieu handle ku maranehnya. Sanggup ieu lain. Sanggup teu? Siap. Kade sia tong padu siap-siap we soalna di dieu teh loba emas euy. Kudu hati-hati. Ieu mah lain Mas Bambang atau Mas Rinto. Mas asli ieu mah. Lah pokoknya mah aman ku urang mah santai we. Uri maneh kumaha Jojo? Siap. Tong siap-siap wae anjing sanggup teu? Da abi mah orangnya santai mang. Hari masalah keamanan mah abi tos gaduh pengalaman. Abi pernah jadi satpam di SMA negeri hiji Afrika. Gawe selama 5 tahun tah. What? Boga pengalaman 5 tahun jadi satpam? Tapi kunaon basa kasus penoongan nu modal teh maneh cuma hare-hare. Lah padahal harita maneh aya di TKP. Ari nu masalah kasus noong mah sumpah na kita terangna naon abi mah. Rek naon noong nu ngising, mun nu mandi mah arek. Jangan nuduh dong. Geus lah nunggeus mah. Ya geus lah. Sanggupnya mo. Ih, tenang, pokoknya mang. Da urang mah tiba heulana ge osok mang ari kana masalah keamanan mah. Meskipun ayeuna posisi urang di dia hanya tukang bebersih, tapi lamun aya nu maling mah mang sok dibantuan ku urang mah. Pokoknya anjing urang mah santai. Leh, teu pecanten. Oke. Geus mah. Tong nyarios. Ih, hariwang da euy. Geus lah kitu. Awas ya tah, mun aya naon tanggung jawab secara dia tah. Awas mun aya nu maling, tong nepi ka aya nu maling. Nya. Hari masalah buruh, nah kumaha mang, aing hayang digaji 2 juta per poe lah. Mang, da ieu teh lain gawean babari mang. Eta pamajikanna deui Dandanna baheula. menor. Bebeungetan juga cangcut lah. Kudu digengbeng euy. Mali-mali kopi atuh mang euy suguh teh hayu we Ciherang jeung Ciherang deui. Lieur mun teu ngopi teh lieur kana otak teh lieur. Apal teh lieur sia? Ari aku mah euy. Teu ngopi ge teu masalah, nu penting mah wifi. Terus we aya terminal jeung ngecas bisa alhamdulillah. Teu da poe ayeuna mah meni kopi jeung udud pisan geura. Bisa hirup moal arurang ieu, Nya geus tong teuing digawean, coang nyantai we. Ada kopi kita gawe, gak ada kopi kita sare, kitu we. Sugan we atuh pasare ngimpi ngopinya. Saha eta? Tukang galon. Sok lebet we. Lebat. Naon euy? Geus tuluykeun sare lah. Anjing aing ngimpi dihakan hiu geura euy. Punten. Saha? Goblok. Bade maling. Aduh. Ngeunang-ngeunang ngimpi diganggu wae lah. Eta suara jelema geus jiga motor puaswan anjing. Maling mah maling we. Ngaganggu nu sare. Aing tadi ngimpi dihakan hiu geura. Ge, sugan ngimpikeun ngopi. Anjing deh eta aing handeulna ti kamari teu ngopi geura Pan ieu bisa hirup kene maneh teu ngopi ge. Isuk mah pae. Terus eta tadi keur molor ngan highway diganggu. Ku jelema burung. Euy. Nyonya. Siap. Mau kok daon euy. Aman. Tong ditanya eta mah. Omongna tuh keresel gitu. Lah ari kana amanah mah bahasa kesel mang. Nu pang-pang nama eta aya wifi euy alhamdulillah nuhun. Lanjut. Ya. Mang mun bisa mah sadiakeun kopi jeung udud. Aya geura. Nah euy. Tiap aing ngomong kopi jeung udud sok jiga nu teu ngadenge. Jiga nu ngadak-ngadak torek we ceuina teh. Da biasana mah mere geura eta teh, Itu dah. Sombong euy. Eta tadi pas asup geura nyurungkeun aing. Ya bisi can apa mah nya si awewe eta teh baheulana urut ublag anjing tah parahnya. Hayang ngopi hayang ngudud euy. Karena ngopi dan ngudud itu adalah sebuah aktivitas yang dapat mengisi waktu luang. Ya, sia mah hayu ngopi. Jojo, omo. Ari sarari yo gawe naon si tadi? Nya kurang kuriling we eta tadi ge. Kurang kuriling apa cuma cicing di dieu? Urang nu nguriling mah si mah di dieu. Itu dongkrak. Nu anyar meuli tah geus eueuh anjing kemana coba tah? Teuing data tadi ge urang mah standby di dieu. Eueuh nu mencurigakan. Lah
aduh. Ayo jom masuk tuh. Tukang galon tadi. Aduh. Eta mah lain tukang galon, eta mah geus bogo nu maling. Maling dongkrak dan di dieu mah teu masang galon, teh gedean caprak. Kieu mang kieu. Urang mah tadinya di dieu mang terus si Omo kuralang kuriling. Terus we aya tukang galon tadi teh. Sahanya, Masang euy. galon cenah cek aing teh. Cungur. Masang we galon teh. Cungur. Tadi nama meja aya dongkrak jeung laptopnya. Ayeuna leungit jeung meja-mejana kabeh euy. Anjir, mani di paling di meja-mejana. Ku si teteh ieu meureun. Naon ih? Heueuh lah ngaku. Atas dasar apa nu dua awewe aing? Tina tingkah laku. Awewe mang tadi ge mencurigakan mang ti mimiti ge nya ku urang teh geus diperatikeun mang matana teh agak tungak tengok kiri kanan terus ka urang teh jiga nu geuleuh. Awewe aing mah tadi ge jeung aing di waterboom. Awewe si mang keur di waterboom ge nya bisa we ni teh anak buahna. Walau alam eta mah susuganan we eta mah nya. Urang da geus apal jeroan jeung latar belakang awewe mang. Awewe mang mah cenah urut Geus ulah pada apal teu da. batur. Urut ulah geus angkatan jeung Miyabi dempoe beungeut teh ieu da sok remen ka semak-semak. Awewe mang mah eueuh alaeuna, goreng rupa, goreng hate. Mantan Ah, bondol. cicing ini ngalinding di fitnah. Ieu mah fitnah lain heureuy. Ieu mah fitnah fisik jeung batin dasar koplok. Ji kita mah tara fitnah ieu mah kenyataan euy. Geus pokona intina nya masalah laptop teh Teu nyaho. nyaho. Dongkrak teh Teu nyaho. nyaho. Meja teh Teu nyaho, nyaho. karep lah. Kita mah tadi ge geus gawe maksimal, urang ngabebelaan kesel aja dog di gerbang wae nya mah we. konsumsi sepertoskopi jeung rokok teh aya. Uyuhan Oh, gerata. kula dagoan. Aya nu posisi TV. Puas. Kadinya mang aya jurik. Anjir goblok, kanyang mana tuh aduh.